Keur mah poe keung sempit. Saha anjeun? Ulah sok api-api. Kaula anu dilampak ku anjeun dalam dunia. Nah, saha anjeun teh? Kaula Bang Ego. Orang siapa bisa datang teh? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjawab salam mudah-mudahan sing panjang umurna. Ente ngejawab salam mudah-mudahan sing paranjang bohongna. Pemuda ente ngejawab salam mudah-mudahan isukan putus cintana. Pemudi ente ngejawab salam mudah-mudahan isukan dilamar ku aki-aki. Ibu-ibu nu tengah jawab salam mudah-mudahan carogena nikah deui. Bapak-bapak nu tengah jawab salam mudah-mudahan ngarokona sing tibalik. Wios sakali deui wios. Ikhlas ridho moal ambekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah wa la ma'budu la matluba la maqsuda illallah. Zaman tajadu rasulullah yaf'alullahu ma yasha'u lakum ma yurid. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, waftah lana futuhal arifin, amin. Waj'alna minal muqarrabin, waj'alna minal ulama'il amilin, imamal muttaqin sholihin ta'iin lillah wa rasulillah, amin ya Allah ya Rabbal. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu bihi wa azharuhu wa nasharuhu wa taba'un nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala aidan laula akhartani ila ajalin qarib. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aya kawat tina eunteung tengah bersolawat sing nyeribeuteung bana diwalar bade Muhammad
acara gede innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil hadratal mukarram. Bapak pengatur waktu, pengantar acara, anu kusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Sengaja simkuring mayungkeun pengatur waktu, pengantar acara sabab anjeunna gaduh jasa. Syariatna pengatur waktu manggil ka simkuring naik ka ieu panggung simkuring biasa cumarios di para payunun Bapak Ibu sadaya. Lamun aing teu daek dipanggil ku pengatur waktu, aing ngajadong keundeurna teu ka asar di dieu. Terima kasih kok. Urang kudu pinter mulang jasa ka batur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Betul. Wabil khusus segenap para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, dari mulai ketua, sekretaris, bendahara, seksi akomodasi, seksi logistik, sampai ke seksi konsumsi alias hakaneun. Anu kusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doa ka Allah khusus para panitia, umumna urang sadayana anu hadir, umumna deui sadayana ieu warga masyarakat desa Hutanagara kampung eta. Mudah-mudahan pengorbananana sing dijadikeun tabungan-tabungan akhirat. Amin. Sing dijadikeun sedekah. Amin. Dawuh Kangjeng Nabi, mana koso malun min sadaqatin bal yaddad. Harta anu disedekahkeun di jalan Allah moal dikurangan ku Allah balik tadi ditambah. Mudah-mudahan pengorbanan urang sadaya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aya nu ngorbankeun hartana, aya nu ngorbankeun tanagana, aya nu ngorbankeun pikiranana, aya nu teu mikir-mikir, aya nu mikir. Astagfirullah. Sok suudung teu aya nu ngaku. Tos sadayana berkorban, mudah-mudahan diwales Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Para alim ulama, para juama, para asatid wal asatidah, guru-guru urang sadaya anu musim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Urang doakeun guru-guru urang sadaya mudah-mudahan sing diparanjangkeun yuswana, disehatkeun dohir batina, dijauhkeun ti jalma-jalma anu dalem, berkah rizkina, berkah ilmuna, tambe milik rizkina, tambe ilmuna, tambe istrina. Simu ngesek carangap etrek amin terus. Bapak-bapak satu. Ibu-ibu setuju? Masalah buat lo. Yang masalah kena daripada aing turun di panggung dicekek kuliah ini. Mudah-mudahan para alim ulama keturunannya sini solih-solihah. Biasa ngalanjutkan karena perjuangan anak. Ngawurukan urang sadayana, ngawurukan karena ilmuna. Sabab urang butuh ku ilmu leras, ibu butuh ku ilmu, pak butuh ku ilmu, naon sababna? Sabab Allah nyabut
kana ilmu tauhid lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli tauhid diwafatkeun ku Allah. Leres Allah nyabut kana ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Al-Qur'an lain ilmuna dicabut ku Allah, tapi ulama ahli eta ilmu diwafatkeun ku Allah. Saebu nu bodoh paeh moal jadi musibah, tapi ulama hiji wafat maka jadi musibah kan tentu terganti 10 tahun. Leres beda jeung RT jeung RW hirup kene geus disedak-sedak. Aya Pak RT aya, Pak RW aya. Hidup Pak RT, hidup Pak RW. Sing tarik keun Pak RT, Pak RW sigeun dendam. Aya Pak RT aya, hidup Pak RT, hidup Pak RW. Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Naon sababna? Sabab Pak RT jeung Pak RW sapopoe nanti isuk teh ka sore ngagiring masyarakat supaya jadi ahli masjid, ahli berjamaah. Mentak Pak RT jeung Pak RW ka surgana bakal pangheulana. Amin. Tapi awas, lamun RT jeung RW ngajodoh wae. Mantak satu dibanding, mudah-mudahan doakeun Pak RT jeung Pak RW sing soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan min a'la wilayah ila adna wilayah, Bapak Lurah anu agung jasana, Bapak RT, Bapak RW anu capek gawe bari gajina teu pati gede. Mun aya acara jarang kabagian sate. Nu aya teh capek. Anu kusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Para ibu, bapak, pemuda, pemudi, santriin wa santriawati anu sami hadir, anu kusim kuring dihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Sim kuring ngaraos bangga, ngaraos reueus lamun ngaos dipayuneun aya para santri wa santriah. Komo ieu santriah ngajajar kieu saragam deuhan hitam-hitam terus lalu nas jajan atos naon sababna subul yaum rizalul qur'an. Santri di masa kini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Hidup santri, hidup santri, sing tarik atuh, hidup santri. Oh, mau diajak perang, ayo orang perang, ayo tembak tor, mati au, jadi kepo. Siap santri, siap? Kemana? Balik. Mudah-mudahan barangkali orang sadaya sing kenging ilmu anu manfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Puji anu maranti anu jadi panggias hati kagungan Allah Rabbul Izzati. Puji anu jadi panggias rasa kagungan Allah Azza wa Jalla. Kalian takbir ke bisa dibukir, modal ke bisa disinglar manusia daya tangan pengawasa ukur Allah anu mawi sesa. Nu tadi dikacili itu tihulan cepat angkat tuh datang masih suung wajiran wajin alhamdulillah. Urang sadaya biasa kumpul nganyum untuk marunuk sareng bapak-bapak ibu-ibu anu darenok anu marontok anu rake anu. Aya nu denok aya, nu montok aya. Kan sim kuring nitip ka isi nu denok nu montok ulah sok ponyoni make cara ngapon. Bisi kacenga gendok siga batok kana buhur mata kolek nok kana jangkeng mata indok jeung sim kuring sok aya ngarontok. Tapi alhamdulillah keur kieu mah alhamdulillah rarapi ngaranna tiung alham. Da keur ngaji nyaho aing oge. Ari ngaji siga ninja ari balik siga Tarsan. Tos rapi kaciri tuh nu isi koma rapi. Beda dulu kakarak nyengsol. Tong dibenerkeun. Jadi kapan tos rapi. Mudah-mudahan sing barokah. Sing tarik aminah. Sing tiasa angkat ke Mekah. Uing kapesir ke Bandung sawah. Kadamal bumi anu Mekah. Kapesir mobil anu mewah. Pamajikan nambah soli
ibu geus melotot ka aing. Salawat kirang salam mugi tetep limpah curah ka junjungan alam baginda Islam Nabi akhir zaman mustika alam anu teh Nabi sabaraha anjeunna sok sadajan dikalian dikieu loba nu ngaku rasul. Sok sadajan jaradi anu jadi nabi geus ditutup lawang sigotaka ku Allah Subhanahu wa taala ku abdi tertinggi baginda tercipta yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Tegakankeun ka para kulawarga para sahabatna tabi'in tedugi ka urang sadayana selaku umatan selalu turut tumut katukan ajaranna sakarajan urang tetepang tepung sareng anjeunna ngan saukur cenah jeung beja leres. Tapi mudah-mudahan urang sadaya ditepangkeun sareng anjeunna amin. Oke di akhirat urang ditepangkeun sareng anjeunna amin. Dina waktu keur bingung urang susah gelisah rusak payah urang tetepangkeun sareng anjeunna ditunggu dituju dilawan dipakul kelek disampe urang dijadikan rahmat Allah. Karena nafsu Allah, karena ridho Allah, orang digiringkan karena surga Allah melalui syafaatul uzma anjeunna. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayah, buaya, aing mau nanya ke lalaki sabab aing teresep ke lalaki. Kinten-kintena kena kasimpuring pengen Allah ibu wios terkenalan wios kenaloskeun edan silaturahmi ibu sadaya jenengan simpuring Muhammad Satta Al-Baihaqi As-Saqafi Al-Jazair Al-Bantini At-Tajwidi Al-Mantiki. Kata ngan alhamdulillah kagus kini mah ibu sadaya simpuring khusus Banyuresni umum Indonesia simpuring sok dilandih Kigelap Serepet. Bukan di YouTube ketik Kigelap Serepet muncul simpuring. Naon pangna disebut gelap? Astagfirullahaladzim. Mana ya dengan uyun? Luas ka aing jauh-jauh aing di Banyuresni kajian ada disebut poek. Supaya nyebut hideung setan aing. Lain poek kurang caan. Lain hidup kurang bodas, puas, daya kan hidup. Karak aing ini, lu tahu jauh abis dari dia. Coba kita poin alhamdulillah. Bo, aing jadi hijir kajian hijir. Dia pemajikan mah bodas pemajikan mah nya lamun aing geuleuh pamajikan hideung ke anak aing kumaha ai kitu mah aing geuleuh pamajikan bodas anak hidup sarulang sok ibu dina sejarah dengan teu aya dina sejarah TV hitam teu aya TV putih aya ge hitam. Jadi nu hitam mah bakal menang nuput ngan karunya nu putih dina nu hitam. Baheula ibu simkuring ya santria. Baheula keur masantren eta babaturan karasep garanteng. Ngan ieu pangkasep nama. Kasep fitnah eta teh. Baheula mah can aya HP di mana-mana aya santri yang anyar geulis ku santri lalaki bisa nyuratan nu kasep nyuratan nu ganteng nyuratan simkuring milu nyuratan eta nu kasep nu ganteng dan nyarekan Aisyah tegak pikiran goreng patut hayang kanu geulis aing teh boga pikiran itu memperbaiki keturunan. Akhirna simkuring nyuratan assalamualaikum yeteh aku
aku ingin menaburkan benih-benih cinta. Wassalam asbai. Naon asbai asata bae hati. Eta dikersahkeun ku Allah nu geulis narima kasih kuring alham. Nu ganteng lewat, nu kasep lewat tah nu kieu. Mantak simkuring tapi ka ayeuna teu butuh ganteng, teu butuh kasep, butuh teh payu. Jeung naon ganteng menderita. Well. Terima kasih. Akhirna ibu simkuring hubungan jeung nu geulis. Alham. Terakhir eta nu geulis kawin jeung batur. Aing ceurik dikobong. Was. Doneng geling tengah geulis bulan purnama. Wur wis mulai ka artis bager. Tong di awuran kiai mah teh sopan hijikeun jeung panitia. Kali nek mere 3 juta panitia kae. Apna Elwi berarti menang pangawur. Alhamdulillah. Jadi buah ati anak dedehna kabina-bina jadi aing dikobong. Was bojo simkuring istri. Terima kasih atas dukungan. Bencok. Barangkali alhamdulillah 5 ti 2 bibit. Bibit kahiji simkuring, bibit kadua pun bocor. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan orang sadaya sim barokah. Amin. Simkuring ibu kelahiran dari negara goyang. Aya laguna goyang? Tah, simkuring lahir daerah Karawang, Melepahan Cikampek. Mantak hapunten bahasa kasar Kang Haji. Kasar bahasa urang punten bahasa simkuring kasar. Naon sababna di Cikampek mah di Karawang mah nya panas ngarurak. Harudang. Kompak diajak edan masih. Mantak hapunten bahasa simkuring kasar. Sabab simkuring mah makhluk kasar. Duka urang dieu makhluk naon. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan urang sadaya, silaturahmi urang sadaya ditampik ku Allah janten ibadah. Amin. Wasilah pertemuan, wasilah silaturahmi dipaparingan rezeki anu seueur tur barokah. Dipanjangkeun yuswa bae tiasa ibadah. Ibu hoyong panjang yuswa. Bae batur geus eueuh aya keneh. Sorangan wae bae. Boga sawah, sorangan boga kebon. Boga imah. Boga mobil. Sawah digarap, dipanen, dijual, dibeli. Serangan wae ka dieu. Puntennya di situ nyambung. Alhamdulillah. Iya sih serangan wae. Ibu sadaya ya, urang ngadua ka Allah hayang panjang umur, lain berarti umur urang ditambah ku Allah tidak 60 kana 70 sanes. Sabab umur mah ditentukeun ku Allah. Dihin pinasti anyar pinagi, dihin pinasti geus aya catatan Lauh Mahfuz anyar pinagi. Ayeuna terjadina dina lakon 120 dinten adalah opat sasi di leupeut patuangan anu janten ibu itu umur geus ditentukeun ku Allah. Termasuk rezeki, jodoh, pati, baca, cilaka geus aya
ketentuan Dawan Allah bismillahirrahmanirrahim. Bok, kia ge baheula keur santri mah sing kuring teh juara MTQ. Juara MTQ, juara pertama pesertana sorangan. Nya aing naik ka panggung baturkeun datang. Juri nage teu datang. Tak nulis sesorangan juara pertama. Hadiah ngeunieun sorangan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Teu aya nu kumaraya di alam dunya utok ngowalang tada orang-orang kegodongan logadena. Untuk kacil KBG diri kian kompak diri kian diri diri kian di sekali deh itu diri kian diri Jadi sadayana ke diri sok ibu sok tuang tuang naon tuang sang nasi mah tuangan orang Jakar ari urang mah jelema hanya aya banget kejo jelema ibu tuangna kejo asalna tina astagfirullahaladzim tina beas jaduk tina piring ibu sok tuang na piring ulah banyak tuang na piring na piring aneh urang dia mah tuang na piring jika laju sinetron na piring ibu tuang mana sama na kursi tasanguna na piring. Ibu bapak sadaya lamun urang tapakur lamun urang nyemut tong boro-boro urang anu geus dewasa urang anu geus bisa usaha cacak orok anu aya di lebet patuangan anu janten ibu dikian ku Allah leres bukti hirup bahkan barokah lahir anak tatangga dulur daratan mayang mau popok na mau sarung na mau celana baju na aya nu mau ranginang keur saha eta ranginang keur indungna sabab budak pa can boga dosa barokah lahir anak budak can boga dosa lain can boga huntu pan barokah lahir anak budak can boga nonton boga huntu boga dosa larang cak asam bunga jual berapa ohnya supaya ulah bersaing jeung bapana eta budak dibere hun sok ibu lamun ibu kaduh urang kali umur 5 tahun can boga huntu sedih umur 5 tahun can boga huntu sedih tapi lamun boga budak umur 1 tahun jadi huntu bunga budak jadi huntu arane urang dia mah budak jadi huntu bunga ibu budak jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi kiai bunga ilmu budak jadi huntu
Jadi urang ibu sadaya ngadoa ka Allah yang panjang umur, lain berarti umur urang ditambahan ku Allah dina 60 kana 70. Tapi nu panjang umur masuk sanajan geus teu aya di alam dunya, sok sanajan geus maut, itu jenenganana selalu disebut-sebut kudu hiu. Seperti para anbiya, para wali Allah, para ulama sholihin, guru-guru urang sadaya terkadang geus ribuan tahun jenenganana masih keneh disebut-sebut kudu hiu. Jadi hakikatna urang nyuhunkeun panjang umur teh ternyata hoyong saeam sing termasuk urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabb. Teraskeun ini berkah. Sekadang sing kuring jumarios panjang lebar. Bila Anda sakit tenggorokan, bibir pecah-pecah, minum dulu. Dibuka air siapa kemudian mudah-mudahan terus nikah baca mudah-mudahan sing langsung dua panika apa dari yang biasa nama opat aing teh emang cocok wayah kieu teh anjing di lohor cai heran kan biasana lohor kali itu sim kuring mah sok kopi hideung lamun ti magrib kali itu susu anu tungtungna hideung bah upami ngaleut kedah nyunah rasul ngage panangan katu barican ngaos bismil sakadik sakad bismillahirrahmanirrahim mantap ieu teh cai murah upami hoyong keneh bismillahirrahmanirrahim kau tamana mati kali bismillahirrahmanirrahim mantap upami hoyong ditambahan nikmat aoskeun alham tak eta teh contoh ngaleut rasul ari contoh tuan rasul kumaha rek nontoan kumaha udahareun atos dari diunya ibu sadaya ieu acara teh 2 materina tak aing ge bakal menang 2 di panitia hiji di Pak MUI betul kahiji sejak haul ramana wonten sareng ibuna anu jenenganana Bapak Uban Sobandi bin Ino sareng Ma'aji bin Eno khusus umum nama karuhun urang sadaya mudah-mudahan sing ditampi iman Islam dihampura segala dosa naon rupi pengorbanan urang sadaya ganjaranana sing ditugikeun ka almarhumah khusus anu haul umna almarhumah urang sadaya Goparallahu lillahi wa syakara lahum faj'alahum fi quburihim rawdatan min riyadil jannah wa sabithum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi dunya ila daril akhirah sa'ulillahum al-fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma asqis al-fuqara'ahum min kalamikal aziz hadiyatan wasilatan kalimatan samilatan khususan ila ruhi khususan ila jami'al muslimin wa muslimati hadal qaryati Pamayangan desa
satu karena baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan almarhumah anu dihaulkeun oge sadayana almarhumah urang sadayana mari mudah-mudahan sing biasa nyicipi ganjaran anu dikorbankeun ku urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kesakasantut tina perkawis tentang urang ngalaksanakeun kasayan ka urang. Hadirin rahimakumullah. Naon sababna urang kudu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad? Naon sababna? Sok sanajan ayeuna geus tomper, berarti ieu teh muludan lain usum. Leres, muludan lain usum. Ngan biasana lamun lain usum rambutan gesok mahal. Berarti ayeuna mahal. Muludan lain usum. Oh, mudah-mudahan ieu muludan berharga. Mudah-mudahan urang mulih di tempat sing berharga payunan Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon sababna urang kudu peringatan? Eta makna peringatan. Aya Sasi mulut peringatan Maulid Nabi, Rajab peringatan Isra Mi'raj, Muharram peringatan tahun baru peringatan aya wae. Naon sababna? Sabab makna peringatan teh tilu. Hiji aya nu diingat-ingat. Nu kadua aya nu boga ingatan. Nu katilu aya nu diingat. Saha nu diingat-ingat? Peringatan lahir Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Saha nu boga ingatan? Panitia. Saha nu diingatan? Urang nu hadir. Bahkan lalu peringatan lain urang wae ibu, Kanjeng Nabi ge peringatan. Sahabat tumaros ka Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, atasumu yaumal isnin. Kunaon salira berpuasa dina poe Senin. Walar Kanjeng Rasul, asumu yaumal isnin yaumul wulidtu. Sabab kaula puasa dina poe Senin eta poe Senin poean kelahiran kaula. Itu peringatan. Bahkan Allah ke peringatan. Dina surat Ad-Duha wa wajadaka dolan pada Muhammad anjeun teh bodoh ngan ku kaula dipinterkeun itu peringatan. Wa wajadaka ilang paadna Muhammad anjeun teh fakir ngan paadna ku kaula dibeungharkeun itu peringatan. Jadi peringatan mah aya di Rasulna. Berarti peringatan mulut teh aya. Bisi aya kene jalma anu muludan teh eueuh di dituna. Lain eueuh di dituna sia kan ka ditu. Iraha sia rek ka ditu. Moal naon sia pas di ditu. Peringatan mah aya, tangan aya peringatan, aya perayaan. Mun perayaan teu aya di Rasul. Naon perayaan di aya-aya? Aya tenda, aya panggung, aya sound system ieu di sae. Di aya-aya, teu aya di Rasulna. Sabab baheula mah can aya nu buka panggung. Can aya nu buka sound system. Can aya nu buka tenda na nyewa ka sana gitu lain panitia lain geus. Paling mahal gitu. Can aing baru oleh ku panggung. Kudu nanyakeun ka tukang sound system. Ku aing oleh ku. Ulah ngomong gitu.
dengan Ustaz aing ngaji mah teu meunang kudu ikhlas ngomong kajengkihan sia ari aing kudu ikhlas ari sia terek ikhlas mereka aing nyai ibu sadaya yo ngaji ceramah hayang dibayar itu Ustaz Gembleng mubalik hayang dibayar mubalik Gembleng ngan lamun panitia ngondang mubalik kemayar leuwih Gembleng eta mamararik ieu di gara-gara bekal mudah-mudahan sadaya nasib barokah amin ya Allah ya Rabbal peringatan sok manfaat teu aya di rasulna teu aya ngaranna bid'ah ngan bid'ah aya bid'ah hasanah dina hadisna kul bid'atun dolalah wa kul dolalah finar kul kahiji lain kul kadua lain kul kahiji mah kul majmu aya nu moncor talamun kul kadua aya jami kul dolalah finar itu aya nu moncor itu dina usul itu aya banget urang ge bid'ah beres da Allah banget kieu zaman Rasulullah tapi ulah dicakar kan lumayan daripada ugal tuh kan entar aya perayaan tapi aya manfaatna aya panggung jamaah seueur supaya mubalik ketinggali kasetna kaset fitnah gitu aya tenda supaya itu panas ayeuna aya kursi teh aya naon karpet supaya tuh maninah carani aya sound system ieu beli sae kieu supaya mubalik ulah boborokan hampir pegat ulah diporong aing pernah balik ka imah sora jadi serah aing assalamualaikum keketrok ka imah assalamualaikum pamajikan rowaseun tengah puting aing ngajeok sono ka kunting aing bareng di muka sakinah ke aing kunaon bapak kunaon atuh eta sorang ieu kitu kasmulutan nah sorang meni serak itu panitiana goblok aing bek pegati alhamdulillah ya guys terima kasih alhamdulillah sin barokah saya amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan tetap pandai Pak jadi acara amin ya Allah ya Rabbal aya manfaat naon sababna urang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya urang cinta ka Kanjeng Nabi naon sababna urang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya urang nuturkeun akhlak Kanjeng Nabi naon sababna urang kudu inget ka Kanjeng Nabi supaya urang jadi kainget di alam mahsyar ku Kanjeng Nabi sok ibu sadaya urang pangna kudu inget ka Kanjeng Nabi nu kahiji urang kudu cinta ka Kanjeng Nabi ta supaya cinta ibu cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Kanjeng Nabi cinta ka Caroge cinta mana ka Kanjeng Nabi jeung Caroge dua prieu bisa salakina justru urang cinta ka Caroge teh kudu dasari cinta ka Allah jeung Rasul cintai aku karena sayangi aku karena miliki aku ada uang abang tidak ada ditendang usaha supaya orang cinta ngan ibu orang mau cinta ka Kanjeng Nabi lamun teu mengenal heula ka Kanjeng Nabi tak kenal tak sayang tak cinta tidak akan ada pengorbanan lamun kenal tangtu sayang lamun sayang tangtu cinta lamun cinta tangtu rindu lamun rindu sok ingat wae lamun ingat sok nyebut lamun nyebut
Apa ibu? Sok ibu supaya cenghar. Sarang. Lamun kenal tangtu sayang. Lamun sayang tangtu. Lamun cinta tangtu. Lamun rindu tangtu. Sok ingat. Lamun ingat. Sok nyebut. Lamun nyebut. Sok cinta ka Kang Udin, Kang Udin kan disebutkan. Terus. Si ibu saha Rasul urang teh sajenengan teh saha? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abi Manaf bin Qusay bin Ila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Udah Imam Merdeka Ilyas Mudor Nador Nijar Mahat Ad Nages Bayi Berbuat ternyata Kanjeng Rasul orang mulia, keturunan dari orang-orang mulia. Mentak wajar dan pantas urang ngagungkeun ka Kanjeng supaya nemongkeun ka cinta. Ngan ibu cinta ka bagi tilu, Bu. Kahiji cinta teh aya cinta kareuna. Nu kadua aya cinta kapaksa. Katilu aya cinta seutuhna. Mana cinta kareuna parawan kawin ka aki-aki. Oh aki-akina beunghar. Calon mitohan ge dijanjikeun nyamun anak maneh kawin ka kuing ke maneh dikamekahkeun. Tungtung nama budak dikawinkeun ka aki-aki ka Mekah teh budak pejer. Aya cinta kapaksa, naon cinta kapaksa? Nu rumah tangga ditaros. Cok, ari aja betah jeung caroge aja. Boro-boro. Nah kitu kunaon ari caroge aja mah boboheun pisan, ka aja teh ari aja mah teu pati bogoh. Nah daek dikawin dipaksa, ari anak sabaraha 8. Tah nu katilu aya cinta seutuhna. Urang cinta ka Kanjeng Rasul harus seutuhna. Aya karo kalama habibihi ala ghairihi. Ciri cinta seutuhna sok pilih caritaan anu dicintana daripada nu sejena. Mudah-mudahan urang sini termasuk cinta ka Kanjeng Rasul anu dibales ku Kanjeng Rasul. Amin ya Allah ya Rabbal. Dua, naon sababna urang kudu ingat ka Kanjeng Rasul? Sabab kurang supaya nuturkeun akhlak Kanjeng Rasul. Luar biasa akhlak Kanjeng Rasul. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadiidal haya wa tawadu. Kanjeng Rasul akhlakna mulia. Kanjeng Rasul banget isina ari urang teu boga KR. Sok nemong-nemong orat asa teu haram urang. Leres kemana-mana geus teu naon luas nemongkeun orang. Baheula mah zaman sim kuring keur leutik di mana-mana hayang ningali orat awewe ibu. Baheula di Cikampek lamun hayang ningali orat awewe naik ka tangkal kalapa naon mandi bentuk di balong risikona lamun kapanggih di baledogan. Tapi ayeuna mah ayeuna tinggal indit ke jalan. Kau numpak angkot ayeuna kapok. Pahareup-hareup mun make androk sakieu. Ayeuna make kopea atuh. Bingung. Ditingali haram. Teu ditingali lebar. Tunggu naha pemerintah. Dina TV gawe nama temong ora teh. Eta dina iklan hembody temongkeun tapi mulus. Iklan Rexona kelek ditemongkeun.
iklan sabun mandi awak ditembong ngan eta nyambung iklan hemodi pimpin ditembong ke nyambung iklan Rexona elek iklan sabun mandi awak nu nyambung iklan Softtek kunaon teh tembok menurut sim aradol jadi Softtek keur naon awewe nu keur adul-adul mudah-mudahan urang simpen ala Kangjeng Nabi amin nu katilu bangna urang kudu ingat ka Kangjeng Nabi supaya urang kene bisa ingat ku Kangjeng Nabi supaya menang kebahagia opat ibu kunci kebahagiaan saudara ibu saudara mau nilap deui mau poho deui insya biasanya sing kuring mah ibu sok ngarasa bunga lamun ngaji payuneun ibu-ibu nu sok poho naon sababna teu olok meunang kalau ka dieu eta we tapi insya Allah yuk sok sanajan urang ngaji ka dieu poho jeung poho insya Allah balik moal poho nya pada urang di balik ke Bandung opat kunci kebahagiaan urang sebutan hiji-hijina heula nu kahiji paladina amanu bihi iman ka Kangjeng Nabi nu kadua wajaruhu ngagungkeun Kangjeng Nabi nu katilu wa nasaruhu ngabela ka Kangjeng Nabi nu kapaopat wa tabaun nurul ladzi unzila ma'ah nuturkeun Al-Qur'an anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi ulaika humul muttaqun kahiji iman ka Kangjeng Nabi ternyata ibu kunci kebahagiaan teh dina iman dawuhan Allah qad aflahal mu'minun cek santri di mana-mana kontrak kana fiil madi itu maknana li tahdid pasti bagja sahal mu'minun jalma iman ternyata kunci kebahagiaan teh aya dina iman sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh aya dina beunghar aya dina harta bangna cuma sangka sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh aya dina pangkat jeung jabatan cuma sangka sok sanajan loba jalma anu nyangka bahwa kebahagiaan teh aya dina katenaran kapinteran cuma sangka loba jelema anu beunghar tapi teu iman lain ka kabahagia kala kariweuh teu ari hayang ngaji acan poho ka akhirat hayu numpuk-numpuk harta padahal harta teh tinggalkeun yaman bidunya ustaqal qad qarabutulul amal walam yajal igoflatin hatadana minhul ajal zaman katumpul kudun ya irupna asarek lila kokana akhiratna sehingga datang ajal ayo numpuk-numpuk harta sedangkan alhaya karuyan ari hirup teh ibarat ngimpi ibu ngimpi bohong bener sok ibu ngimpi buka duit 2 miliar pas hudang aya ngimpi boga emas 2 kilo pas hudang aya ngimpi boga salaki kasep pas hudang geuneuh was ngimpi mah bo ngan hiji ibu ngimpi nu nyata mah ngimpi kieu sigana ibu ngalaman hirup mah ibarat lamun cara mobil mah mobilan mun motor mah lamun urang dia ka Cirebon sajam geus tepi deui ka dieu majar tas di Cirebon eta teh di Cirebon lamun ka Bandung Baban lamun ka Meksiko naon ka Meksiko luar negeri Meksiko mudah-mudahan orang sing kuat iman amin sok ibu sadaya naon sababna ibu sadaya urang ngayahkeun ieu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus urang memperingati ieu haul na kasepuhan urang sadaya
naon sababna urang kudu ningkat iman sabab loba jelema gara-gara lemah iman, lemah tauhid, lemah akidah, dibere bingung jeung susah ku Allah Subhanahu wa taala, lain kalakan ngadeukeun nu boga bingung jeung susah, nyaeta Allah Subhanahu wa taala, kalaka amprag-ampragan, neangan jelema pinter, baik tenang teh kana agama. Well, jalma nu lemah tauhid sok ayon-ayon di mana bingung, di mana susah, gara-gara yaman. Dibere bingung jeung susah usaha dicengklak teh kalaka lain deket ka Allah, eling ka Allah, kalaka amprag-ampragan neangan nu pinter bari ngartikeun agama. Curhat manehna di dinya. Mama gebut sama mama kumaha tuh abdi teh ieu teh usaha teh ieu lain kitu lain kieu salah kitu salah usaha teh ngadon tik tik brak tik 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 kumaha tuh mama usaha teh tani timbul daki dagang timbul hutang eta sontek nita sontek dosa kebut tidur kabur dagang dina kenteng ketingan taraje usaha di darati soledan usaha di cai tiga jepur nungkut hayang kocek kaki ulau kebanjiran datang ke imah lebaru naki lengkap sudah penderitaan kumaha mama heula urang ditinggalieun na kacaropian paingan atau paingan anjeun teh usaha teh kitu lain kieu lain ternyata usaha anjeun teh aya nu salah. Salah naon atuh mama? Salah panto imah. Ulah yang arep ngidul panto imah teh pindahkeun ka kaler. Keur mah susah si pindahkeun panto. Sok nu lemah iman bakal nurut. Tah ku mama di bahanan menyan 7 rupa, rujak 7 rupa. Kopi 7 rupa, kopi manis, kopi ginceng, kopi luwak, kopi gulai, kopi habis. Rujak kalapa, rujak gendang, rujak lehok. Sik di tadi nyeruan di lawang panto kira-kira talam di bari nu kitu ngadu ada bakal kieu mah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bakal kitu moal. Kumaha tuh? Kumaha? Pul kukus kasang batara sang hyang nagasa. Mbah nu ngagogo ditangkal kai monyet. Mbah nu ngagogo di hulu cai kuyuk. Tiling ting pak, tiling ting pak. Bapak siap beki numpak. Ngaco. Mudah-mudahan orang sing kuat di ta sepuh urang nu dihaulkeun sepuh urang anu tos aya di alam barzah bakal baca ningali urang ngariung di tempat anu mulia. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon sababna urang atuh kudu kuat iman sabab urang hirup di alam dunia teh bakal maot. Ibu bakal maot. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kapan dia maut cukup. Urang teh jadi pitutur tah sepuh urang aya nu didaholkeun. Urang sing jadi pitutur urang teh bakal nyusul. Bakal maut Ibu. Iraha. Iraha. Oh maut mah teu meunang dihayang-hayang, teu meunang diembong. Di Simkuring Ibu sadaya aya ngaranna budak pemuda si Jepri. Aya di ngaran Jepri aya. Lain Jepri ieu lain. Eta si Jepri pagaweana mabok. Awakna mending geus begang. Dina hiji waktu si Jepri hayang kawin. Oh nu daekeun. Karabur kabeh awewe. Ayeuna si Jepri putus asa, lumpat ka warung, meuli baygon, minum baygon. Hayang maot eta Jepri minum baygon, lain kalah ka maot, kalah ka lingkuh. Ayo babaturan ini si Emen begang minum baygon lingkuh tuh modal. Jadi mau tak menang hayang-hayang menang diembung eta mah Simkuring rek dipengker ibu di payun maka
atawa ibu ti payun sim kuring ti pengker mangga sim kuring moal panasan kan gitu moal urang doakeun mantap ibu sadaya tah nya sepuh-sepuh urang sadaya carana kuatkeun iman urang sadaya naon sababna tah anu mawa cacang alam kubur teh ibadah urang sok aos yeuh mudah-mudahan sok ulah tepikeun ka kieu memang kolot di mana-mana ningali anak atau ngadang kurang kali sukses bakal bunga sok ibu we gaduh murang kali di Jakarta sukses bunga tapi itu becere budak teh itu becere terang becere kolot mah bunga ngadenge anak sukses ngan lapur meuni kirim-kiriman acan lain hayang kolot dikirim nya teh sing inget ladang nyakolakeun kolot ladang ngusahakeun kolot bapak mah hayang boga anak melaan hulu ge ditotog-totog beres teh Pak nu jadi bapak yang boga anak hulu ge ditotog-totog nya anak teh indung hayang boga anak tapi kabeak bengkak atuh wajar we urang ngirim geus sukses ka kolot emang kolot membunga ningali anak sukses tah kitu ibu gambaran urang di jeung urang jeung kolot urang di alam kubur kitu sok urang baca Quran kirimkeun ganjaranna ka saha ka kolot urang supaya betrek eta entar mudah-mudahan urang sing jadi tapakur bahwa urang teh bakal mah sok ibu lamun urang maot anu dibawa ngan syukur amal urang banyak urang maot mawa amal soleh lamun urang maot mawa amal soleh teh soleh maot mawa naon teh soleh teh Gusti ari meuteun mawa sabab abdi mah dibawa urang sudah negara bangsat amal teh aya nu kapalingan saha soleh geunah teh geunah soleh pan keur soleh sok amal urang ya lamun amal urang sae ditampi ku Allah kacana sabaliknya lamun amal goreng teu katobatan ka bawah sedengkeun di kubur teh nya poek nya keueung nya sempit poek keueung sempit Rapewe bang di iya sih bos iya ngaosan tuh kita buh tilu Bios aing capek sok teh dekat 23 aing balik jadi keur mah dikubur teh nya poek nya keueung nya sempit untung lamun boga amal sae lain amal soleh kade amal sae amal urang anu sa sok keur mah keueung keur mah sempit keur mah poek torojol ibu amal sae assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula salat nu poek nyaman nu keueung daya maturan ku amal nu sempit ngaladaan ku amal teu aya keteranganana torojol deui assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula mulda assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula hawalan ibu Rama assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula sodaqoh kaula puasa tuntung nama gambaran anak ieu mah kulantaran jadi cang jadi lega lobon maturan jadi pesta keur pesta kitu torojol aya makhluk leutik lucu sorana ngiru assalamualaikum waalaikumsalam saha anjeun kaula 2000 sok diasupkeun ku ibu-ibu kana kompak bakal datang ya jadi penghibur lumayan kan mentak ulang eureun terus dan penting mah ikhlas sama mah leres daripada ayeuna leutik ku ikhlas ku gede ikhlas sok terus eta hebat ibu sadaya tapi ibu keur mah dikubur teh nya keueung nya sempit nya poek torojol ama goreng naudzubillah keur mah poek keueung sempit
Rangketeng saha anjeun ulah sok api-api kaulah anu ditelampak anjeun dalam dunia. nah saha anjeun teh Kaulah Bang Ebo Odon siapa bisa datang teh jadi buta hijau. urang doakeun nu nyanak Bang Emok sing lalunas geus lunas ulah nyokotes ya karunya ka usah setempat bicara ku usah setempat atuh ustad minjem kuat iman sia teh lah boro-boro kersia ustad teh sing kuat iman ya urang balangsak di alam dunia ngan sakedeung piraku urang di alam dunia balangsak di akhirat dialungkeun ku Allah ka neraka. Nah, kalah colong gitu. Aing amak kalah kacolong. Di mana-mana Pak, sing kuring lamun amak hiji diseukeun. Kalah kali. Malah tadi aing di era nyari-nyari kabeh kan ieu aing. Alham. Sok Ibu. Keur mah keung, keur mah anu ngagerem tadi taraja deui Ibu. Nasa anjeun deui saha kaulah duit salaki maneh nu dikodok di kantong salaki maneh teu beda. Ibu ya sok sadajan caroge kawajiban nganapakah caroge gabega keluarga ari nu di kantong salaki mah ulah padu wae mat atuh. Ngahaja kita salaki teh misakeun 15.000 keur beri jarum coklat. Sabab lamun dibikeun kabeh lamun dipenta tara dibikeun. Kapanggih kene wae duka paya Pak aneh sim kuring mah. Duka boga indra keenam gitu Ibu. Pak ibu-ibu mau boga indra keenam. Istri luna duit di mana wae kapanggih we tah. Ampuh wae. Mentak ibu ya, bapak, emang lamun urang rumah tangga kudu dari suami deh. Suami sajaah uswa amanah mawadah ikhlas. Sajaah, harus sajaah dari suami mah. Jadi bapak mah naon sajaah teh gagah. Sabab istri mah wanian tak. Wanian istri mah. Wanian. Hundar duit ka paling wae. Wanian. Mana buktina wani yang harapan maut eta ngalahirkeun toh pati juara ibu ngalahirkeun teh nyeri jujur ibu mah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian sakit-sakit ke hulu sakit-sakit keur ngajuru susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran wajar teh nyeri teh nyeri kumaha tuh kabayang ku bapak oge sok akang kabayang ari nu asup 3 os ari nu keluar 3 kilo ngan teu jujur ibu mah lamun caroge tah pamaga ditaros Pak ari disunatan teh nyeri sunatan teh nyeri eta mah jujur aing ge kapok sok PDKM sunatan deui atau tinggal profil lalu. Oh ayeuna mah teh nyeri sunatan teh. Terus da make laser baheula mah sim kuring mah di Cikampek ibu nu nyunatan teh lain dokter, nu nyunatan teh bengkong. Naon bengkong teh budak ngarebeng nu nyunatan ngarongkong. Subuh-subuh aing dikeum. Geus dikeum. Diangkat ku bapak, diharupun ku sarung, dilahun. Aya kejadian eta tetangga, pas diangkat budak rek dilahun bapana hayang kieu. Jangan bapak yang kieu nya cari gulanya bapak yang kieu lah kalau saya. Keur bapana keur di WC keur kieu budak kabur. Atuh indungna gorowokan bapana itu budak kabur. Ari bapana keur kieu poho kana kolor. Tadi pake deui. Pakai sarung ungu, gajang we.
budak benang bengkong datang, hari bengkongna geus rada kolot. Pas dilahun, pas modok salah modok. Ai beres ai goblok teh bapana ceurik. Ai nu lalajo mah husnudon we alus sangka bapana nyaheun ka anakna disunatan bapana nu ceurik. Ngan aneh budak gutih gogolojoran, budakna kalah seserian. Oh, na bengkongna deui, we teu bisa ngabedakeun mana komodo mana belut. Eta kapamih-pamih geus beres Pak, pamotonganna muragna goblok. Ora iku budak kapuntit. Alhamdulillah. Sok ibu sadaya. Tak urang sing naon? Tah sing kuat iman. Sing kuat iman. Dua. Ibu sadaya hayang baca wajaru agungkeun Kanjeng Nabi. Ditabaruk ibu sadaya urang ngagungkeun Kanjeng Nabi ku sejarah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diciptakan ku Allah. Pertama diciptakan nur Kanjeng Nabi. Lawan Allah di hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aku. Wahai Muhammad, kaula moal nyiptakeun alam dunia jeung saeusina lamun kaula teu nyiptakeun anjeun. Laula kama hulikot ardun wala sama'un. Laula kama hulikot ardun wala ya. Sok ibu sadaya. Mantap ayana urang teh sareatna ayana Kanjeng. Mudah-mudahan urang sing bersyukur ibu. Terutama ibu ya anu kudu bersyukur teh sakedik deui. Kudu syukur ayana Kanjeng, urang mah dihargaan, ibu dihargaan. Baheula zaman jahiliyah ibu teh jual belikeun istri teh. Dibeungkeutan siga kangkung. Lahir Kanjeng Rasul alham dihargaan ibu, tapi ka ayeuna ku nagara dihargaan. Aya gedung wanita, di mana aya gedung lalaki? Aya hari ibu kita Kartini, can aya hari bapak kita Kartono. Bupati cecak lalaki lain papati, leres. Bahkan sakujur badan ngahargaan ka ibu, aya indung suku lain bapak suku. Bitis ibi lain mantis, bujur ibu lain pajur, buja lain pajal, buuk lain pauk, mata emak lain abah, ceuli ece lain kamli. Ngan aya pamaget panangan. Bagian. Tuangeun ibu tuangeun ngahargaan ka ibu. Aya bugis buras burayot lain parayot. Bami baso mbak ngan kabagean laki ge papais. Cilok sinci. Pamajikanana cilok. Nya cilok si engkok, nya cilok si enci. Pamajikanana kolak si engkok. Ibu ya, penyakit ge ngahargaan ka ibu mah. Aya bulu lain padu, bisul ini lain mangsur, buruk lain parut. Ibu lamun micen wae naon ngaranna? Busiat, lain pasiat. Mata luar biasa ibu, mudah-mudahan ibu sing solihah. Amin. Bapak ge sing soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Geus perjanjian adan eureun. Mudah-mudahan sing aya manfaatna nya. Urang sadaya mudah-mudahan sing barokah, barokah keluargi, barokah turunan, usaha sing barokah, dagang tadina sing barokah. Urang kali urang sadaya sing saroli-soliha. Ibu mudah-mudahan ieu mudah-mudahan urang sing naik dina amal urang sadaya. Mangga ibu sadaya mudah-mudahan kurang sadaya ku Allah sing kuatkeun iman. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Doakeun ibu simkuring ieu ti mimiti mulut ibu tepikeun ka Jumat di akhir aya keneh Bu. Ieu muludan teh Jumat di akhir ge aya keneh. Simkuring ka Cirebon, ka Cianjur, Bogor, ibu Pamungkuk, Tasik. Pidoana nya ibu. Mudah-mudahan nu ngondangna sing jadi.
Dari ngundang dek naon aprak-aprakan. Terakhir buah jeruk, buah delima, buah semangka, buah apel, itulah buah-buahan yang bergizi. Ada nawa wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.